A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa ruwiya an di Mas'udin radhiyallahu anhu parantos ngriwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Mas'ud mugi Allah maparing karidhoan ka mantena. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ieu hadis ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ghasalat di mana-mana ngumbah sa'al mar'atu hiji istri. Siaba jaujiha kana raksukan carogena. Kataballahu laha maka nyerat ka eta mar'ah Allah Subhanahu wa taala alfai hasanatin sapertos eta istri milampah 2000 kasayan. Wa ghafara sareng ngahapunten Allah laha ka eta mar'ah alfai sayiatin kana 2000 kaawananana. Wastagfara sareng ngahampura sareng panyungkeun hampura laha ka eta mar'ah saha naon kullu syai'in saban-saban perkara talaat anu nyaangan alaihi ka eta perkara teh naon asyamsu panon poe. Maksudna di mana hiji istri ngawasuh atau nyeuseuh raksukan carogena, maka kahiji pahalana Allah bakal nyatet karena eta istri ka eta istri teh nu ngawasuh atau anu nyeuseuh raksukan carogena teh ditulis kana 2000 kasayang. Sapertos milampah 2000 kasayang. Kedua, Allah ngalebur ngahampura kana dosa 2000 dosa 2000 kaawananana. Katiluna setiap makhluk anu kasinaran matahari bakal panyungkeun istighfar ka Allah ka istri anu nyeuseuh raksukan carogena. Wa qalat sareng ngadaw sang Aisyah radhiyallahu anha Siti Aisyah mugi ngaridhoan Allah ka Siti Aisyah. Sari'u migzalil mar'ati. Hari suara ninuna atau ngajahitna hiji istri. Eta yadilu ngabandingan ieu sari'ul migzal at-takbir kana maca takbir fisabilillah dina nalika perang fisabilillah. Jadi ninuna hiji istri suara ninuna teh ngabandingan sareng takbir anu dibacakeun nalika perang. Wa yumamratin sareng sawa istri kasat anu makean. Maksudna pangadamelkeun acuk jauh jaha ka carogena min gazliha tina tinunanana eta istri kana maka kabuktosan laha pikeun ieu istri bikul lisadiin kalawan setiap tutup-tutup naon mi'atu alfi hasanatin 100.000 kasaya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sing sajama istaro anu pangmeserkeun ieu man lihi ka keluargana sayan kana hiji perkara caroge atau bapa atau mama anu pangmeserkeun hiji perkara pikeun keluargana summa hamalahu saterasna mawa eta jalma teh biadihi ku pananganana ilaihim ka keluargana mawa hadiah ka keluargana hadha maka ngalebur sa Allahu Allah anhu ka eta jalma dzunuba kana dosana sab'ina sanatan kana 70 tahun dosana dilebur memaparin hadiah ka keluargana. Waqala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man faroha sing saha jalma anu bingah ansa karena gaduh putra istri bungah gaduh putra istri fakaan nama maka salah Allah hiab kiciri kitu man min khasyatillahi tina sieuna eta jalma ku Gusti Allah tawajuh ka Gusti Allah nangis ka Gusti Allah ciri jalma nu takwa. Wa man yabki sing sang jalma nu nangis min khasyatillah
kumargisina ku Gusti Allah taala harrama maka ngaharamkeun sa Allah jasadahu kana jasadna ta jalma nu ceurik paeun Allah ala nari tina seuneu neraka. Waqala sallallahu alaihi wasallam al baitul ladzi fihi al banatu al baitu ari imah alladzi anu fihi tetep eta di imah teh saha albanatu aya albanatu aya pirang-pirang putra istri aya istri ibu mina teh urang kalih istri yunzilu maka bakal nurunkeun sa Allah fihi ka eta bumi kula yaumin saban dintenna isnai asyarata rahmatan kana 12 rahmat dipaparin 12 rahmat ka Allah lamun di eta bumi teh aya urang kalih istri. Walatan qati'u sareng teu pegat-pegat naon ziaratul malaikati nyumpinganna malaikat min zalikal baiti ka eta bumi jadi malaikat teh namu bari nyenak rahmat 12 rahmat ya Allah. Wa yaktubuna sareng bakal nyeratkeun malaikat la abawaihinna pikeun ibu ramana eta urang kalih istri teh kula yaumin walatin dina sadinten sawangeuna teh ibadatan sab'ina sanatan sapertos eta ibu ramana teh ibadah 70 tahun. Masya Allah luar biasa kautamian lamun urang ridho ataupun urang kagungan urang kalih istri kan kapungkur urang kalih istri teh di zaman pra Islam mah sataecan Islam sumping mah keluarga nu gaduh putra istri teh hina ku Allah dimuliakeun istri ngalangkungan sumpingna ajaran Islam nu dicanak panutan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana. Barakallahu li wa lakum amin ya Allah ya rabbal alamin.